Warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, mudah-mudahan nu ikhlas sareng ridho ngajawab salam, nu loba hutang sing lalunas hutangna, amin. Tarik syekh loba maya hutang. Eta teh numpang tarik sorakna eta kaciri gede sanakeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi mahkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatal isra'i 50 salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylatin. Al-hadis maknane Allah wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Tabarrukan bidu'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama naon ieu para alimin ulama make digambarkeun dina ramo urang saperti jempol. Sebab jempol indung leungeun disebutna. Jadi nu ngaranna alim ulama teh eta indung. Pamarentah bapak. Kira-kira lamun urang keur boenan lebaran sungkeman ka indung heula ka bapak heula. Ka indung heula ka bapak heula. Ka indung. Tah lamun kumpul urang sareng bupati, camat, lurah, RT, RW, kiai ajengan kira-kira diundangan ka saheula. Kudu namah ka kiai heula sebagai naon? Tanda penghormatan ngamulia urang masuk dibalik. Pedah-pedah aya bupati kula cium tangan ulah balik juga ulah blok. Rata kecamat, KRT, KRW terakhir iya salah gitu.
kuduna ka kiai matakan dina tadi disebutkan hadratul mukarramin wal muhtaromin, para kiai para ajengan. Nu awal pertama disebut nyaeta para alimil ulama. Tah nomor kahiji acara peringatan, acara memperingati rek naon we muludan boh Rajaban kusababna aya para alim ulama bisa sukses ieu acara. Atuh lamun ustaz ngarek kumaha urang di dieu manya RT kita kahareup lah, RT lah geus lah kita ngabahas ka ininya masalah PRT paling gimana kusababna aya para alimil ulama. Nomor kedua naon ieu curug diumpamakeunana pamarentah. Naon sebabna? Sebab pamarentah mah pagaweana ngantajak kunjung. Ieu KTP. Ronda Adil Mali. Begitu, tanjak kunjung. Kan nyen kakak tuh, kan eta pamarentah kusabab suksesna ieu acara duaan ieu kahiji para alimil ulama, kaduana pamarentah aparatur pemerintahan. Alhamdulillah di adnal wilayah panghandap-handapna wilayah sahibul wilayah nu ngaduaan ieu wilayah nyaeta Bapak RT sareng alhamdulillah RT aya Pak RW aya. Dan sebab masa pandemi arek BB KRK lurah atau kacamat sok sieun teu dibere izin pan PSBB teh beunang naon PSBB teh nah pembatasan sosial berskala besar ngaruang riung muncul bahasa urang mah gitu. Tunggu begitu dulu jaga jarak turunnya. Yang kedua, katilu, naon dia? Jajangkung. Diumpamakeunana dina ieu riungan mah nyaeta jajangkung teh jalma nu beunghar. Sok di lemur ieu pangbeungharna imah pangjangkung, jangkung. Mobil pang alus imah pang mewahna, mobil pang mewahna, terus di tempat panglegana matakan jajangku. Terus nomor kaopat jariji atau jari manis saha ieu diumpamakeunana para pemuda. Alhamdulillah pamudana aya seueur boro bari semangat hadirna para pemuda. Aduh aki jeung ini mah semangat nembona gila. Abina eta we di pangaosan di pengajian teh nu peran utamana teh aki-aki jeung nini kira kali-kali atuh para pemuda terdepan geus sia maha pambelana kuduna kaopat jari manis. Terus nu terakhir cingir saha jelema nu teu boga. Pedah-pedah jelema nu teu boga abdi mah udunan moal hadir moal ulah atuh sanajan bari teu udunan hadir makut tah lamun geus kumpul nu lima ieu dina tiap acara pasti sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu patunggu-tunggu zaman kalewatan diciwit ku menit dicacak ku mangsa cek paribasana teu karasa asa kamari mah rajaban teh ayeuna geus rajaban teu karasa. Bahkan di Ciletuh Girang mah lamun geus lincak kana bulan Mulud saja boga masjid can anggeus engke we cenah gunting pita teh ke sakalian kurang bulan Rajab, kurang Rajaban. Boga anak nu geulis engke lamun teh mah geus panen ge kurang nikahkeun teh bulan Rajab, kurang sakalian Rajaban. Alhamdulillah emang ieu teh proyekna kiai.
Kiai mah geus dianti-anti, bahkan kahayang mah bulan teh raja penjebul. Nah, sebabna loba jo. Sapar mah baragang atuh kiai teh. Heeh. Baragang mantakan dianti-anti bulan Rajab teh. Dina Rajab teh aya naon gerak? Aya hiji kejadian nu luar biasa nu sangat istimewa nyaeta diisrokeun sareng dimi'rajkeun kana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon hartina isra, naon hartina mi'raj? Isra ceuk lugot kadar-kadar lempang ti beuting eta ngaranna isra. Urang are ka warung beuting-beuting ngelek meuli udud eta ge isra ceuk bahasa urang. Anapun lamun bahasa isra hartina isra ceuk istilah mah nyaeta diberjalankeunana Kanjeng Rasul ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Ngaranna isra. Hartina mi'raj ceuk urang Arab mah, urang Sunda mah mi'raj diubah do asalna tafkhim teh kangge ditarkikeun dibiskeun mi'raj jadi mi'raj. Lamun ceuk bahasa urang mah mi'raj teh tempat naik berarti naon? Taraje. Lamun ceuk istilah mah nyaeta ditaikeunana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa tepi ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh ka Sidratil Muntaha ka Tarbut Alam papendak sareng Allah Subhanahu wa taala. Kim abdi bade naros ye urang dieu. Kira-kira naon ucapan pertama ku Kanjeng Rasul pendak sareng Allah Subhanahu wa taala? Anu terang teh naon? Itu berarti eta ahli ngaji emang bahasa isra hartina isra ceuk istilah mah nyaeta diberjalankeunana Kanjeng Rasul di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Ngaranna isra. Hartina mi'raj ceuk urang Arab mah, urang Sunda mah mi'raj diubah do asalna tafkhim teh kangge ditarkikeun dibiskeun mi'raj jadi mi'raj. Lamun ceuk bahasa urang mah mi'raj teh tempat naik berarti naon? Taraje. Lamun ceuk istilah mah nyaeta ditaikeunana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa tepi ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh ka Sidratil Muntaha ka Tarbut Alam papendak sareng Allah Subhanahu wa taala. Kim abdi bade naros ye urang dieu. Kira-kira naon ucapan pertama ku Kanjeng Rasul pendak sareng Allah Subhanahu wa taala? Anu terang teh naon? Itu berarti eta ahli ngajina emang gede bidang. Awal mula cariosan nu paling pertama diucapkeun ku Kanjeng Rasul ka Gusti Allah nyaeta bacaan tasyahud atawa tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Tah bacaan dina tahiyat teh timimiti tahiyat tepi kadua kalimah syahadat eta teh percakapan antara Kanjeng Rasul Gusti Allah sareng para malaikat. Saur Kanjeng Rasul at-tahiyyatu ari kahurmatan, al-mubarakatu ari pirang-pirang kaberkahan, at-tahiyyatul mubarakatu as-sholawatu ari pirang-pirang rahmat, at-tahiyyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu at-thayyibatu ari pirang-pirang kabagusan lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah. Saur saha eta?
Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Gusti Allah. Akhirna diwaler kusaha ku Gusti Allah. Assalamu alaika Allah subhanahu wa ta'ala. Anu terang teh naon itu berarti dengan ahli ngajinya emang gede bidang awal mula cariosan nu paling pertama diucapkan bukan Kangjeng Rasul ka Gusti Allah nyaeta bacaan tasyahud atawa tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Tah bacaan dina tahiyat teh timimiti tahiyat tepi kadua kalimah syahadat eta teh percakapan antara Kangjeng Rasul Gusti Allah sareng para malaikat. Saur Kangjeng Rasul at-tahiyatu ari kahurmatan, al-mubarakatu ari pirang-pirang kaberkahan, at-tahiyatul mubarakatu as-sholawatu ari pirang-pirang rahmat, at-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu at-thayyibatu ari pirang-pirang kabagusan lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah. Saur saha eta? Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Gusti Allah. Akhirna diwaler kusaha ku Gusti Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alika salamatan alaika muga tetep ka anjeun ayyuhan nabiyyu he Kangjeng Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sareng rahmat sareng kaberkahan Gusti Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saur Gusti Allah kasaha ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirna diwaler dijawab deui kusaha ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alika salamatan alaina mugi tetep kami sadaya wa ala ibadillahi sholihin sareng ka pirang-pirang hamba-hamba Gusti Allah anu saroleh. Akhirna serentak sadaya para malaikat ngucapkeun dua kalimah syahadat asyhadu. Sebab tumaninah teh sadaya ibaha opat. Kahiji tumaninah dina ruku, kadua tumaninah dina i'tidal, kaopat tumaninah dina sujud, kaopat tumaninah dina jalik di antara dua sujud. Bari baraha opat 13 tambah opat jadi baraha 17. Jadi saru aya menyebutkan 14 berarti tumaninah hiji tambahan 13 tanu rukun fi'li rukun qauli tambahan hiji tumani jadi 14. Lamun 14 lamun 17 mah tumaninah nanti dikaitkan opat itu opat jadi 17. Teruskeun tetunu ahli ngaji berarti dia mah supaya aya bebenangan gitu pengawasan teh sok rasa izin sama dipanggil loba tinggal puji teh ieu teh panggung rajaan tapi loba teh seserian kuduna mah bertepatan jeung naon nu bakal teh mah nu rek disampaikeun teh urang sararea. Nah cek tadi rukun salat teh sadayana aya 17 nu 17 eta dibagi ka baraha 3 bagian. Kahiji aya nu ngaranna rukun qalbi nyaeta niat ayana dina jero hate. Ari ngaranna niat teh dina jero hate
Sahur Imam Ghazali mah urmun ngomong dia urang dina hati sejak kaula salat zuhur 4 rakaat madhep kiblat kena Allah taala. Sahur Imam Ghazali mah eta teh lain niat can begitu. Nah, sebab kita ngomong hati mau bisa katurutan ka Imam Ghazali mah nisbat pikeun urang mah jelema bodoh teu naon nu ngaranna niat teh nya eta kartekna hate ku bahasa urang. Berarti sejak abdi atau sejak kaula panu ngaranna talaput biniat mah eta hukumna sunnah. Mana talaput biniat yang ngucapkeun niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan, lamun jadi makmuman, lamun jadi imaman lillahi ta'ala. Allah dibarengkeun niat teh di sarang takbiratul ihram mimiti alif lapan Allah dikabar ngaranna dia teh dina jero hate. Sahur Imam Ghazali mah urmun ngomong dia urang dina hati sejak kaula salat zuhur 4 rakaat madhep kiblat kena Allah taala. Sahur Imam Ghazali mah eta teh lain niat can begitu. Nah, sebab kita ngomong hati mau bisa katurutan ka Imam Ghazali mah nisbat pikeun urang mah jelema bodoh teu naon nu ngaranna niat teh nya eta kartekna hate ku bahasa urang. Berarti sejak abdi atau sejak kaula panu ngaranna talaput biniat mah eta hukumna sunnah. Mana talaput biniat yang ngucapkeun niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan, lamun jadi makmuman, lamun jadi imaman lillahi ta'ala. Allah dibarengkeun niat teh di sarang takbiratul ihram mimiti alif lapan Allah dikabar ngucapkeun takbiratul ihram silisan maka dina hate beres nih niat kudu nama gitu. Tekan disunahkeun ari ngangkat panangan mah sunah. Yang cenah ustaz nu bener sih nu bener teh ngangkat panangan teh rupa-rupa. Anu kieu kalhur. Anu kieu. Anu kieu. Eta sunah ieu lah. Nganu utama diatur ku ilmu fikih si jempol teh tempelkeun ka eta. Kana gajihna cepil si tungtung ramok sina aya luhureun cepil. Nah tadi eta Allah si ramok teh sina yang hareup ka kiblat. Allahu akbar jeung disunatkeun urang sidak di mana neneuna misok anu diputar-putar heula ustaz kumaha tah eta hukumna teuing tidak aya dina kitab mah taroskeun ka kiai nu ngaranna disunatkeun na sidak teh belah katuhu handapeun dada si panangan kana panangan kencak diteuneun di handap si panangan katuhu dicepengkeun kana pigelangan dicekelkeun kana pigelangan tak ka dieu belah kencak ngan rada kencak ulah kencak teuing kos rek nyabot bedog atawa kos nu bisul gitu tah ulah dia teuing jadi belah kencak hana beundada belah kencak tapi